Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh sadayana tepangkeun nami abdi Andika Praba di kelas 12 IPS 1. Di dieu abdi arek mawakeun monolog bahasa Sunda nu judulna Perihna Jadi Guru. Kuring apal tanggung jawab jadi guru teh. Teu sagawayah teu bisa heureuy mun boga predikat guru teh. Sanajan lain di sakola kuring angger disebutna guru. Mun ka masjid ku tatangga anggar wesuk disebut Pak Guru. Apal kuring ge yeun guru teh pahlawan ceunah mah, pahlawan tanda jasa. Tapi naha ongkoh kuring teh pahlawan. Tapi dikanyeri jeung beban jadi guru teh kacida perihna. Kacida hese komo di zaman kiwari mah ngahareupan budak zaman ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun pangaruh globalisasi. Geus luntur teh etika karakter anu dicenah dijunjung luhur. Budak ayeuna mah geus teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir naha emang salah kuring anu teu balik ngajarna. Atawa emang budak-budakna anu teu geus apal sopan santun teh. Kuring geus neangan cara naon wae anu bisa dipakikeun ngajar ngarah budak teh bisa kana pangajarana. Tapi naha geuning budakna kalah kajongjonan wae nyonyoh HP, ulin jeung babaturana, ngadengikeun lalaguan, ai ditanya pikeun palajaran ngaharuleng teu bisa nanaon. Otna protes ka kuring. Cenah kuring teh teu balik ngajarna. Ieu teh heueuh kuring anu teu balik ngajarna. Apa budak sorangan anu teu ngahargaan kolotna sorangan. Ka kantor puhu sakola ngadu. Ceunah kuring guruna teh teu balik. Astagfirullahaladzim. Gusti Nu Maha Agung, kudu kumaha kuring ngahareupan anu kitu. Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan mun jiga kieu wae. Iwal ti sabar jeung sabar anu bisa nyamangatkeun diri ieu. Kuring ngarasa salah tapi kuring teh teu geus usaha ngarubah ngadidik barudak yeun bisa apal deui kana etika jeung sopan santuna. Untungna aya hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar ieu anu dididik ku kolotna. Budak anu ngerti kana etika nu nyieun diri ieu semangat yeun kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain hade kalakuanna jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangaruh pangluhurna. Mun sakitu wae monolog ti abdi kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.